Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama abdi Naufal di kelas 11 IPS 1. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara siget nu judulna pentingna pendidikan. Di zaman kiwari pendidikan teh penting pisan. Kaayana pendidikan teh urang teh jadi bisa jeung ngarti pendidikan oge jadi rencana urang ka hareupna daek jadi naon. Kumenangna ilmu tina pendidikan urang tiasa gampang miboga karir atau urang oge gampang neangan pagawean nu alus pagawean. Nu dipikahayang ku urang ku cara diajar nujunan nu bener jeung pastina jujur urang pasti bisa jadi jalma nu sukses miboga prestasi nu cemerlang tur ngabanggakeun bangsa jeung negara. Nyiar ilmu teh kawajiban kanggo sadayana umat Islam kahituna urang kudu semangat nyiar ilmu pikeun bekal kahirupan.